lapar banget. Eta Bang Jon, kenaonnya di dinya di handap tangkalan. Sampeur kenah. Bang Jon, kenaon eta di dinya? Apa? Bang Jon, kenapa Bang Jon? Lapar. Bang, kenapa Bang? Mensien, orang perlapar, canda harti kamari. Ampun, eta bunget. Kos kitu meni watir. Geus cenah mah pindah we, hayu pindah. Geus cenah mah. Geus dieu heula Bang Jon di dieu. Tungguan heula nya Bang Jon di dieu urang nyokot cemilan. Lali-lalilanya, kurang payah manten ya. Heeh. Lapar. Kudu atuh aing rek nyokot kadaran heula. Nikmat euy. Es. Kudu rek ka mana? Tadi itu. Iye, tong ka ditu, kadikeun ieu kopina, kadikeun. Ulah. Ye, buru kadikeun. Dikeun. Geus ayeuna mah saya balik ka ditu, tong nuturkeun. Duh, aing mah aya wae ngopi teh. Tuturkeun ah. Duh, telat aing mah. Hirup ke henteu ya Bang Jon ya. Woi, Bang Jon. Woi. Ai, coba ini. Bang Jon. Bro ya orang semua daharan ya. Ya, Bang Jon kadaharan kurang sedawa. Tuh, sini ngeunah ya Bang Jon ngasana tuh. Yo. Ampun, disesakeun hiji. Parah Bang Jon. Kopi ai, sukro ai. Ngeunah ya. Duh, si anjing malah nuturkeun coba. Bang Jon, aing balik ti heula nya. Heuh, sok. Bang, kunaon? Lapar, Yi. Tadi si Koyan mau sukro tapi kurang lapar ini. Kurang balik dulu ya. Bang, kade di jalan nak. Tuh, kopi aing beak. Sukro aing ge beak. Re, nuhun nya kopina. Non mata sia, kopi aing beak ku sia, goblok.